Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafal anam bisahibil maqamil a'la wa kamala suhunda bi akrami mauludin hawa sarrafa wa fadla wa syarrafa bihil aba'a wal jududa wa mala'al wujuda bijudihi a'la hamalathu ummuhu aminatu falam tajid lihamlihi alaman wala sikola wa wadu'atu sallallahu alaihi wasallam maktuna mukahalan bi khila'il waqori wal mahabbati yudla wa wulida nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwajhi mayuru ahsanu minu wala akhlaq wasagrin faqadura walu'lu abal wa akla wa agla wa tofa bihi lailatal isra wa tamala wa ja'ala dinahu ala dawam musta'la musta'la asrafat li maulidihil hanadisu sarfa wa qurba wa sahla wa kharat li maulidihil asnanu min al-majlisi khudu awdullah wartaja'i wa nukisra wa huwa jalisun fa'adimal qawm munukka wa akla wa khamidat naru parisa wa tabadada minhum jam'a wa samla wa juhripatil jinanu laylata maulidihi wa ta'alal haq wa tajalla wa nadatil kainatu mijami jihati ahla wa sahla summa ahla wa sahla al-fasallu ala nabi khatimi rusulil kiram wa ba'du qala Allah ta'ala fil qur'anil karim wa huwa astaqul qailin bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira al-ayat sadaqallahul azim wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man adama maulidi kuntu safian lahu yaumal qiyamah wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka anama anfaqa jabalan min dahabin fisabilillah amma ba'du. Pimpinan acara peringatan Maulid Nabi anu gusim kuring ditaati dihormati para alimil ulama, para kasepuhan sadayana anu dihormat, panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi anu dihormat, masyarakat kampung Sukasindang sagemenna anu dihormat, para kori anu dihormat, wabil khusus segenap aparat pemerintahan sipil militer, wabil khusus Bapak Kepala Desa, Bapak Sekretaris atau DPD, Bapak RT sadayana, pamong-pamong desa anu dihormat, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi harapan bangsa anu sami-sami mika cinta kana agama nu sehaluan setujuan seiring sejalan senada seirama seia sekata secai salewi sadarat selebak serenduk saigel sabengkeut sapihanean seprovinsi sebangsa setanah air. Alhamdulillah dina siang anu bahagia ieu urang sareng tiasa riung mungkulung bongkok ngaronyok dina raraga acara memperingati dilahirkeunana junjunan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga pertemuan urang sadayana sanes mung saukur di alam dunya unggul, tapi muga-muga urang tiasa bertemu tiasa ngahiji jaga di alam akhirat kalayan aya dina papayung karidhoan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya robbal. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pencipta alam semesta. Hanya kepadanya kita berserah diri dan kepadanya kita mohon keridhaan dan kepadanya kita mohon diampuni segala dosa awalan wa akhiran dohiron wa batinan qaulan wa fi'lan. Senantiasa kita mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bertemu, bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Sholawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan sahabatnya dan tabi'in-tabi'innya. Senantiasa kita mencintai Rasulullah agar kita mendapat barokah di dunia dan mendapat syafaat di akhirat, amin ya robbal.
dipayun satu acan neraskeun kana naon anu sejak urang ngadoa heula muga-muga ahli kubur khusus ahli kubur urang suka tindang ku Allah subhanahu wa ta'ala dipaparinan rahmat di alam kuburna sareng ahli kubur anu hadir dina ieu mahfalah anu mulia muga-muga ahli kuburang sadaya ku Allah disalametkeun tina siksa kubur amin ya robbal para alimil ulama sadayana muga-muga dipaparinan panjang yuswa ku Allah subhanahu wa ta'ala para santri anu keur nimba ilmu muga-muga dihasilkeun tujuanana ku Allah amin kaum dagang supaya sing sararenang kaum tani muga-muga sing mararukti kaum buruh muga-muga ulah raripuh muga-muga urang sana ku Allah subhanahu wa ta'ala dipaparinan kajembaran kajembaran mana sareng kajembaran segala perusahaan urang sarana muga-muga Allah dihasilkeun maksud urang sarana amin ya robbal hapunten anu kasuhun ka ibu-ibu anu diulem ku urang dieu dan anak ngahadiri nyaeta perayaan Maulid Nabi di Kampung Sukasindang saha nu ceramahna sugan teh aing badak di Tangerang orang mah aki-aki atuh ngaran jelema aki-aki teh ku sabaraha pangamukna nya secara budak mora mah ya mah aki-aki gitu wah paling ge kaplok be anu dinumpana soeana nya nu ieu geura bicara di ditu kamari nu panas nyar nu ieu lempang gitu ai berayak eta nu di nu ieu lempang atuh tinggal kula cungkrang cingkrang tinggal ku kamayangan aing sagadem bubukaning cinarita urang ngariwayatkeun dilahirkeun anak Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam karena cenah ge cek Imam Sirisikti waliullah nyarios kieu man qasoda maudian yuqra'u fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam faqad uqtiya raudatan min riyadil jannah cek waliullah saha jalma anu nejak ti bubina kana tempat rek dicaritakeun maulid nabi mangka eta jalma anu hadir di dinya bakal dipaparinan kebon tina kekebonan surga alhamdulillah maka kurang di mana kala aya peringatan maulid nabi hadir dirinya pokok tadi orang jor teuing tidak orang ge tadinya bae urang lamun teu menang berkat ulah ngomongkeun ulah eta pundung jadi engke main dak muludan eta lemur eta moal yang bakadinya aduh teh menang ganjaran teh kayak gitu mah iya menang berkat nek sejak nyata orang ngagungkeun lahirna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dina keterangan teh para ulama nyerios kieu wa adengikeun wa walimatu mauludi Nabi sallam afdalul qurbat minal mustahabat ari walimah maulid Nabi eta leuwih utama-utamana ibadah tina ibadah sunat saur Kangjeng Nabi man adoma maulidi kuntu sapian lahu yaumil qiyamah saha jalma anu ngagungkeun eta jalma kana maulid kaula lahirna kaula diagungkeun diperingati mangka eta wajib sapaat kula jaga di hari kiamat matak muga-muga urang sadayana nampi sapaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saur Kangjeng Nabi man anfaqa dirhaman fi maulidi pakana ma anfaqa jabalan min dahabin fisabilillah saha jalma anu nganafaqahkeun eta jalma kana harta bandana ukuran sadirham paling ge sadirham eta 500.000 dipake peringatan maulid nabi mangka ganjarna sarua jeung sedekah emas gede gunung Uhud alhamdulillah japan teu ke gunung Uhud eta kuda apa bahana nanti kan coba eta sawah keur jual itu gunung Uhud ditutukan gunung Uhud aya kuburan mamang Kangjeng Nabi Sayyidina Hamzah didinya
tahu orang kadinya talamun orang ke Madinah mah kadinya dibawa kadinya moga-moga sadayana dipasihan nasib ku Allah tiasa ziarah kadinya lah ke Madinah gitu ke Mekah Al-Mukarramah amin ya robbal. Sahabat Rasul anu kadua anu kahiji Abu Bakar Siddiq nyarios kieu man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallam kana rofiqi bil jannah saha jalma anu nganapakakeun jalma kana harta berukuran sadirham dina maulid Nabi mangka eta jalma bakal jadi batur kaula jaga di alam surga. Alhamdulillah. Saha nu nyarita Abu Bakar Siddiq lamun eta urang jaga muludan eueuh ganjarna tanyakeun ku urang Abu Bakar Siddiq mana ganjarna demo kabehan. Anu kadua sahabat Rasul Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sahabat paling gagah nyata mah. Pakai kagigis ku masyarakat Sayyidina Umar mah tapi bager jelema. Ngan lamun datang ka imah cek pamajikan teh panggilkeun anak, atuh ngelek anak gitu. Kilang jelema gagah lah cek sahabat teh. Pan kangjeng di bumi masuk di parentah ku pamajikan. Sayyidina Umar talok kalah ka pamajikan geus teuing karunya ulah ngalahirkeun. Gitu Sayyidina Umar, kurang nurutan lah Sayyidina Umar, turutan kurang sadana. Lamun pamajikan marah baik kasalaki keren baik, los teuing ulah dilawan, ulah ngalahirkeun. Ulah kukumah, ulah nyeutean, ulah nyangu. Oh, lamun eueuh rombongan eta gandeng mah teu bisa nih alam dunya mah. Tinggal tongeret. Lamun eueuh rombongan eta mah. Di momen lagi rame, rombongan eta doang. Di pengajian rombongan eta rame mah oke. Di pasar rombongan eta nu rame. Masa lamun eueuh rombongan eta da kentisan alam dunya. Anu katilu sahabat Rasul Sayyidina Utsman nyarios eta ge teu katinggalin saur Sayyidina Utsman man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu pakaan nama syahida yauma wuqati badrin wa hunain saha jalma anu nganapakakeun eta jalma kana harta bandana ukuran sadirham maka ganjarna sami sareng gugur di medan tempur perlayah di medan perang sami ganjarna sareng gugur di medan tempur perang nyata di Hunain sareng perang di Badar ganjaranana ge anu kaopat Sayyidina Ali nyaros kieu sahabat Rasul nu kaopat saur Sayyidina Ali man adoma mauludan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya ila bil iman cek Sayyidina Ali saha jalma anu ngagungkeun eta jalma kana maulid Nabi mangka eta jalma moal maot moal keluar di dunia hingga mautna nyandak iman sareng Islam. Alhamdulillah. Imam urang nyarios Imam Syafi'i nyarios kieu man jama'a li maulidi Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wahaya lahum ta'aman wa amila ihsanan ba'asahullahu yaumal qiyamati ma'asiddiqin wa suhada wa sholihin man jama'a sahajalma anu ngumpulkeun eta jalma ikhwanan kadulur-dulur di limaulid Nabi karena ngareah-reah nyambut gembira lahirna Kangjeng Nabi mangka eta jalma nalika hudang di alam kubur di alam baksi rek dihijikeun sareng golongan suhada dihijikeun sareng golongan anbiya dihijikeun sareng golongan sholihin. Alhamdulillah. Bismillah kawitanana Rahman Rahim sifat Allah terusna alhamdulillah puji teh kagungan Allah Allah anu ngaratuan di daratan di lautan wungkul ka Allah nu eman urang nyuhunkeun pertulungan dina perkara dunyana sareng dina agamana anu seueur gogodana dina ngalakonanana. Rahmat salam mugi-mugi tetep rajana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu jadi nabi sareng ka kulawargana sareng ka sahabatna pendekna kasadana cik aramah ajmaina
urang teu daya upaya kakuatan henteu aya angin pitulung nu aya ti Allah nu maha mulia sifatna Allah nu luhur nu ngajaga anu ngatur sakabeh makhluk diatur bari daya batur salam takdim ka sadaya para wargi jeung baraya para kanca nu marulia nu sami di dieu aya sim kuring dada paralun reh ayana kumawantun cali ka sadaya mayun bari ngadangdingkeun pantun pantun nu mangrupi sawer minangka diajar wanter ulah ngeplek teuing jawer mungpam gi ulah geger nyawer kanu keur muludan eusina mudah-mudahan sadaya kenging ganjaran ti Allah nu maha eman amin ya robbal. Ibu-ibu bapak-bapak di zaman baheula parantos terang mun eta Kangjeng Nabi dilahirkeun anak di kota Mekah lain apa lainnya gitunya Kangjeng Nabi dilahirkeun anak di Mekah kusaha dilahirkeun ku ibuna saari ibuna jenenganana Ibu Siti Aminah ari ramana Said Abdullah bin Abdul Muttalib bin Sagan Hasim bin Abdi Manaf bin Kusoy bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Golib bin Fihir bin Malik bin Nador bin Kinanah bin Hujaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudor bin Nijar bin Ma'an bin Adnan eta sakur manusia anu mukalaf yakni akil baleg kudu apal turunan Kangjeng Nabi hingga dugi kakianan di bapana ti ibuna Ibu Siti Aminah putri Ki Wahab putra Ki Manaf putra Ki Juhroh putra Ki Kilab kadituna sami bae Ibu Siti Khadijah istri Kangjeng Nabi nyata putra Ki Khuwailid putri Ki Khuwailid bin Asad bin Abdul Uja bin Kusoy kadituna sami bae kaki adnan kene bae mangkana urang sadayana sebagai umatna urang kudu terang kana turunan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ari istri Kangjeng Nabi jumlah sadayana 11 istrina 11 waktu jumeneng Kangjeng Nabi anu wafat 2 hiji Ibu Siti Khadijah anu kadua Ibu Siti Maryah Ibtiyah waktu Kangjeng Nabi anu wafat aya salapan nu salapan kudu apal saha-saha kurang aja jadi ibu-ibu darah paling Aisyatun Wahabsatun Wasaudah Sofiyatun Maimunah Tuwaromlah Hindun Wajenabun Kadah Juweriyah Lil Mu'minina Ummahatum Mardiyah jadi salapan nu dikantunkeun wafat ku Kangjeng Nabi jumlah sadayana istri Kangjeng Nabi 11 jaga di akhirat bakal nikah kasara ka bangsa manusia duaan hiji Ibu Siti Maryam anu kadua Ibu Siti Khadijah Siti Asia hiji Siti Maryam anu kadua Ibu Siti Asia waktu Kangjeng Nabi dilahirkan ke dunia anu nulung waktu harita hiji Ibu Siti Maryam anu kadua Ibu Siti Asia ari Ibu Siti Maryam tecan pernah kasentuh kula laki canyorang tama canyorang katoel-toelatan aya gaduh anak Nabi Isa eta mah lain beunang putak kitu tama ngukur ditiup doang ditiup ruh ku malaikat Jibril aya di jero beuteung lain beunang tuan taeun lain Ai Siti Asia pancen boga salaki ka Firaun ngan teu can pernah diparende ku Firaun teu can orang kacabak we teu can karena di Malakal sare Firaun jeung Ibu Asia mah Allah diteundeun di jero peti beusi dina jero peti kaca Firaun mah baparendena lain jeung Ibu Asia tapi jeung mereka kadut matak jaga cenah ge bakal ditikah ku Kangjeng Nabi riwayatna aya dina kitab Qurtubi atana kula poho paling poho
bakal disaksikan ku umat-umat. Nah moga-moga orang ieu nyaksian. Lamun orang henteu ieu nyaksian di mana tah urang? Bah malen di dinya urang mah. Di itu meureun dilandeuk urang. Bubukan yang cinarita dugi karena tahun Masehi na tahun 570 hiji tepatna di tanggal 20 bulan April dina tahun Islamna nyata dina bulan Rabiul Awal mangka lahirlah Nabi anu terakhir junjunan urang sadana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia dina malam Senin. Begitu lahir Kangjeng Nabi mangka segala patekong-patekong anu sok disembah bahkan anu dikulibengkeun di Baitullah jumlah patekong di Baitullah eta 360 patekong eta kabeh hancur beunna para rotong waktu dilahirkeun Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seuneu nu geus ngagebur di kota Paris ribuan tahun nu sok disembah ku orang-orang Majusi ngadarak pareum waktu harita. Raja-raja anu darariuk dina kursi gading gilang kencana ngajar rungkal waktu dilahirkeun anak Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manuk-manuk rarecet menyambut gembira kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi rohatil atyaru tasdu bilayalil maulidi wa barikun nuri yabdu mimmaani ahmadi. Lamun teh mah kula teu raya menaeun eta ieu mah ya ge uyuan kula bisa ka dieu ya. Atuh mulai tanggal 1 2 3 4 5 genep 7 dan eureun ieu mangkang ge kabeting ka Tangerang kula. Ja urang Tangerang sok ka dieu bae ngondangan. Hiji cenah ge murah. Murah ku murah. Lain ku ka harti lain ku bener murah bae gitu. Aya bareto gedeng naon pulung ditu lah di barat. Cenah ieu kula cenah Mbah Haji disuruh ku ketua nyaeta panitia ku panitia piwarang cenah nyaran iya Kiai nu murah. Di kula ku kabeneran eta Abah. Kabeneran tah bisi ieu mah kitu bener mulu dan teu boga duit. Dia banyak anu pula cenah. Alkohol pulang adi itu ke belah barat tenggelan. Kayak murah. Eta ge kamari engke insyaallah ka Cigelis tah kadinya lah. Laju ka sumur bola ka Cigu ka Cigorondong. Ai ku murah. Ngan ulah ka bina-bina teh murah na gilai. Kita keparapan anak gua majikan lah murah-murah tadi. Jangan mau apa mur. Lahir Kangjeng Nabi sallallahu malam tanggal 12 dina sadi Rabiul Awal. Urang geus apal tiba heula lain percaya deui ongkoh karena ilmu kabagi tilu hiji ilmu ilahiyat, kedua ilmu nabawiyat, katilu ilmu samiyat. Ari ilmu ilahiyat ilmu sifat kapangeran kudu apal urang sarana. Ilmu nabawiyat ilmu sifat kanabian nu urang kudu apal. Anu katiluna ilmu samiyat ilmu cenageh. Pasabiyatu hiyal masailul lati la tutalaqo anisami wala tu'lamu ila minal wahyi kasu al mungkar wa nakir lana bil qabri. Ari ilmu samiyat ilmu cenageh meunang ngadenge. Moal bisa kapanggih eta ilmu lamun lain tina wahyu nisbah ti para nabi. Ari urang mah moal bisa kapanggih eta ilmu cenageh lamun lain cek guru urang dak cenageh. Cenageh ieu urang lamun maot eta di jero kubur cenageh goreng aya nu nanya cenageh percaya teh ka ditanyana ku malaikat mungkar nakir dua malaikat nu ditugaskeun ku Allah titah nanyaan jelema nu kakarak datang ti dunya ka alam kubur ditanya nu mata kurang mengpeng ieu teh can berhadapan jeung malaikat
di dunia keneh juga aya kesempatan pikeun urang nyata mawa amal-amal anu soleh dosa gerak tobatan ka Allah Subhanahu wa taala supaya urang berhadapan jeung malaikat teu boga dosa. Mata saya di jero kubur disangkarekeun ku watur urang. Oke, lajuanan memeh ditiplak make eta heula bahan di kituan. Laju di adanan mem atawa di luhur keneh tah di dapang nangkara keneh di beluhur adan nek diterebkeun ka dinya anu nyarekan bareto mah ceunah jenong di adanan cenah aja adan jeung salat nu paekeun diajak salat ku kitu na jamnya nu pae diajak salat horeng mah ieu kan hage dina aya salah siji kitab anu nyaritakeun kieu lamun ieu si mayit nek di ruang di adanan mangka eta pertanyaan mungkar wa nakir bakal gampang nembalanana bakal gampang ngajawabanana eta mah bareto ge cenah ulah-ulah diana ulah hade ge ngubet cenah ditanya dia ku malaikat urang mah adanan deungeun adanan nek memeh di ruang memeh ditiplak eta adanan heula supaya gampang eta perjawaban pertanyaan malaikat mungkar wa nakir jeung cenah ge deung-deungeun ieu nabi urang dilahirkeun ku ibuna ku ibu Siti Aminah di Mekah Al-Mukarramah ka Mekah nage canyorang tetapi hate nangkalan percaya bahwa nabi urang teh dilahirkeun di Mekah Al-Mukarramah ibuna teh Siti Aminah ramana Said Abdullah bin Abdul Muthalib yakin teu manggih teu manggih tapi yakin geus 1500 tahun Rasul parantos ngantunkeun urang sadayana tetapi dina hate nangkalan percaya ayatna Rasul jeung la nabi ba'dah teu aya deui nabi sabada Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam aneh nak ulang setiap ayat jelema anu ngaku-ngaku nabi eta kadinya lah riud percayaan teh urang mawas ulah jauh jeung guru-guru urang sadana bisi anu ngaku nabi sabada Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ulah percaya urang kakarak manggih sabaraha geus nu ngaku nabi di dinya di Bogor ayanya nah jadi Indramayu geun aya nu pandeul di ditu di Jawa Timur ngaranna Jahri marah Nabi Jahri lamun orang maca sholawat sallallahu ala Jahri kan teman guys laju anu ngomong ke deh murid Nabi eta cenah bid'ah dolalah ngababang ka harta banda kalau dia mulut bid'ah dolalah kupada fa inna asral hadisi kitabullah wa akhrul huda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah ieu cenah sakur-sakur anu eueuh di zaman Nabi eta bid'ah dolalah atuh ngaco dia mah kitu mah tekanan hadis nu eta ditarajamkeun kana mulut atuh polongan ge ka bina-bina ulah ditarajamkeun kana mulut beh nu bid'ah dolalah anu kieu ya cek ketentuan syara lamun sholat berjamaah imamna kudu lalaki eta ketentuan syara urang dirobah umpamana nu jadi bikang awewe urang diburi nu jadi imam awewe urang ngambung diburi sunah nak ningali karena tempat sujud lain da jurig bener kadinya bahala urang kana birik bae paling ya belajar malang sholat nage lamun sujud 8 ndelekeun imam baik pernah mah teu sara rujud eta mungkin nu bidah dolalah mah nu bidah dolah eta nu kitu ngalanggar kana ketentuan hukum syara ari ieu memuludan bila kumuludan di bidah dolah di dieu di muludan hekere pertama hadarat Fatihah dihadiahkeun ka Rasulullah Fatihah dihadiahkeun kali kubur Yasin hadiahkeun ka Rasul marhaba ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika setiap dibacakan marhaba Rasul hadir di mana tempat dibacakan marhaba maka itu Rasul hadir 1000 tempat dibacakan marhaba maka 1000 tempat hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam macak di mana kala marhaba ngaranna nah hormat Rasul karena Rasul ayat di tengah-tengah kurang sani sepeda teu katingali
Maka orang ku Rasulullah SAW maka dihadiri peringatan maulid Nabi, dihadiri membaca riwayat-riwayat lahirna kangjeng Nabi, malaikat turun Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail wal hafuna wasofuna, malaikat-malaikat anu nguriling dina ieu kampung jeung anu berbaris dina ieu kampung, malaikat kiromal katibin hadir nuliskeun amal urang sadana. Muga-muga urang cari na di tempat anu mulia ieu, muga-muga dicatat amal soleh wallah amin. Cenah ge deundeungeun eta urang lah di bumi ngeja kana tempat maulid Nabi ieu kiceup dihitung ku malaikat. Amakan urang nu kaluar nu ka jero dihitung eta ku malaikat. Amakan urang nu kaluar nu ka jero kiceupna dihitung, lekahna dihitung. Gek cari hari cangkel teh pangrasa di jam 7 kiwargeus jam 10 sabaraha jam coba eta. Tapi cangkelna bakal dibayar ku Allah Subhanahu wa taala ku ganjaran engke datang. Lamun ieu urang geus aya di alam barzah maot be urang datang gara randang karatek gara di gendis cepan salah maraneh. Ya kami tak apal, ya kami amal anjeun waktu anjeun menghadiri peringatan maulid Nabi di kampung Sukasindang, anjeun hadir tah kami rupana jaga menjelma, jaga mah kesang dihitung kesang netes kesangna didamelkeun malaikat gawena macakeun istighfar mentakeun panghampura ka eta jalma anu netes kesangna menghadiri maulid Nabi eta keur menghadiri teu can anu boga alfukah nama nya malah daun kalgok diongkos malah daun di nulogok jeung di nurata eta rada beda ongkosna. Nu mentak lamun kala daun jeung mulut dia cuman nulogok. Ganjaran kita jasa aing ngesang loba jasa gitu. Mentak gaya teh nu dimubadikeun urang mah harta banda henteu di ngomong-ngomong mubadir henteu eta mah cenah barang saha jelema anu nu ngarayakeun maulid eta ngahamur harta sedengkeun jelema nu ngahamur harta dulur setan ieu urang disebut dulur setan gaya mah pokona muludan tahun hareup lamun panjang umur muludan deui muludan deui tahun hareup lamun panjang umur laksanakeun muludan deui niatan muludan deui hadir deui urang karena cenah gitu keterangan teh wayam bagi liman amana wa ahabba ayyuhisal mauluda wa hudurahu sukron linikmatillah wa bi barakatihi wayam bagi lan sayogya liman ahabba pikeun jalma anu mika cinta eta jalma wa ahabba pikeun jalma anu mika cinta ka kanjeng Nabi ayyuh disal mauluda apa yang tah nganyar-nganyar eta jalma al mauluda kana maulid Nabi wa hudurahu jeung hadir dina tempat maulid Nabi sukron nikmatillah karena syukur kana nikmat Allah wa barakati jeung ngarep-ngarep kana kaberkahanana kanjeng Nabi syafaatna kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mata kurang gaduh keyakinan bahwa Nabi urang teh Nabi anu terpilih dipilih tanmina Allah anu milihna karena Allah ngadamel pangkat Nabi manusia didamel pangkat Nabi 124.000 Nabi tina 124.000 Nabi dipilih ku Allah nu menang pilihan hanya 315 Nabi Rasul tina 315 dipilih deui ku Allah anu menang pilihan ngan 25 Adam, Idris, Nuh, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Harun, Musa, Ilyasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta kudu apal, kudu eta mah. Saha jalma anu akil baleg itu mangka eta kudu apal kana jenengan Nabi anu 25 tinu 25 dipilih ku Allah nu menang pilihan 5 hiji Nabi urang ulah salah nomor urut ya hiji Nabi urang anu kadua Nabi Allah Ibrahim tilu Nabi Allah Musa alaihissalam anu kaopat Nabi Allah Isa alaihissalam anu kalima Nabi Allah Nuh alaihissalam tinu 5 dipilih deui ku Allah anu menang pilihan anu al-Mustafa al-Mukhtar Nabi urang sareng Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matak Nabi urang mah Nabi pilihan
Nabi urang mah Nabi agung, diagungkeun anak kudu maha agung ku Allah Subhanahu wa taala. Nu mata ulah percaya lamun aya kabeh dieunnakeun jalma nu ngaku nabi sanajan ku kumaha ge ulah percaya karena teu aya deui nabi sababna nabi urang sana Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu mal pindah nabi moal karena aya patokan raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin sallallahu alaihi nabiyya wa rasulah. Ridho abdi Gusti gaduh pangeran Allah taala. Ieu urang di pangeran ku Allah taala ridho wal parinah pangeran pindah batur mah tuh hayangan ka pangeran Allah batur nyieun pangeran batur mah urang mah moal nyieun pangeran moal insya wabil islami dina. Ieu urang cicing dina agama Islam ridho mal parinah agama anu mere duit asal pindah agama na urang kumaha teu nak pindah gede duitna moalnya moal wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Ieu urang gaduh nabi Kangjeng Nabi Muhammad ridho dinabian ku Nabi Muhammad ridho moal parinah nabi geger batur mau pindah nabina. Wah, di belah barat ya gen barat tuh, paradinah nabi. Urang moal pindah nabi moal dina salah seji kita dicaritakeun barang saha anu maca ba'da salat 5 waktu macakeun raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Dibacana 3 kali mangka eta jalma bakal diraksa ku Allah tina siksa kubur. Alhamdulillah sok dibararaca lah eta. Sok alhamdulillah. Jadi nabi orang nabi pilihan nu milihna Allah Subhanahu wa taala. Geus ngeunaheun pikir bangsana mah ngeunaheun pikir jeung mantap mirasa gaduh nabi nyaeta ku Allah diutus ke dunia sabada 600 tahun patrah di alam dunia Allah tenurunkeun deui nabi kecuali parantos kenging 600 tahun nembe Allah nurunkeun nabi anu terakhir. Kangjeng Nabi yuswa 25 nikah sareng Ibu Siti Khadijah. Kangjeng Nabi yuswa 30 tahun mempersatukan umat. Kangjeng Nabi yuswa 40 tahun Kangjeng Nabi dicap Allah di antara 2 balikat Allahu wahdahu la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluh tawajjah haitsu syi'ta fa innaka man turun. Kangjeng Nabi dina yuswa 40 tahun ku Allah dijadikan nabi anu terakhir, rasul anu terakhir, nabi rasul anu terakhir. Terus menyebarkan agama Islam kurang lebih 22 tahun 22 poe. Alhamdulillah berhasil Rasulullah menyebarkan agama Islam berkat kegigihan perjuangan Rasulullah. Terus perjuangan diteruskan ke para sahabat, dari para sahabat diteruskan oleh para tabiin, para ulama, para kiai. Alhamdulillah agama Islam masuk ke kampung halaman kita. Alhamdulillah tanpa perjuangan orang-orang terdahulu sebelum kita, mana mungkin kita tahu ajaran agama Islam. Betul anu degi kirana saja nam ya betulnya penyawanya pokoknya betul-betul tengok nanti di kampung menang membalik di Jakarta pan orang Jakarta tiapanya di mana tungtungna ngomong betul kayak ini mau air kabatur dia itu betul entah macam lalu ngomong betul banget masa nanya betul sehingga orang alhamdulillah mengenal agama Islam. Alhamdulillah agama anu insyaallah salamet di dunia jeung insyaallah bakal salamet di akhirat. Yuswa 40 tahun dina yuswa 40 kana tina 40 tahun dugi kana 10 tahun Kangjeng Nabi nyebarkeun agama Islam ngan saukur ngucapkeun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Teu aya salat teh aya eta mah cukup be sakitu cukup eta Islam.
walama balagot minal umuri ihda wa khamsina sanah wa nisfan usriya bijasadihi wa ruhi yaqadata mimma kata ila baitil maqdis wa urija minhu ila samawati sabi samangsa rasul yuswa 50 tahun langkung diangkatkan di Isrokeun sareng di Mi'rajkeun hasil Isra Mi'raj Kanjeng Nabi dipardukeun salat sapoe sapoting 5 waktu tadinya tah ayeuna salat mah hingga dugi ka ayeuna salat wayahna ulah ditinggalkeun sapoe sapoting lamun urang salat maghrib dah los teuing salat isya mah ulah nya warimah lamun urang salat maghrib salat isya mah los teuing henteu ge ulah bae pokona engke datang kawan isya salat isya los teuing salat subuh mah ulah aya nu ngomong ge nano cenah kaji atuh nu kitu mah entengnya mah maghrib bae ulah lain lain kitu dantenan lamun orang datang karena wanci maghrib melaksanakan sholat maghrib sholat isya mah ulah jatuhkan waktuna jika baik geus waktuna isya kakarak melaksanakan sholat isya mun sholat isya urang can waktu subuh mah ulah melaksanakan sholat subuh kayak baik geus waktu subuh lamun eta sholat subuh 2 rakaat lamun eta disebut ngaran bid'ah dolalah eta sholat subuh 2 rakaat ditambahan kurang 1 rakaat jadi 3 tah eta ngaranna bid'ah dolalah gitu eta sholat tawar 4 rakaat dipicin kurang 1 rakaat jadi 3 eta bidah dolah nu kitu teh bidah dolah meulin muludan eweng muludan dan bidah dolah wah tigirangna oh dia mah cepet tong ku dia kagirang ge buku maneh teh nyaho kagirangna cepek bae dihilir mulut laksanakeun mulut jeung ulang be ulah ragu-ragu ngalaksanakeun mulut mah cara sakma tadi keterangan geus dibejakeun mun eta urang ulah ragu-ragu ngalaksanakeun maulid nabi memperingati maulid nabi muga-muga panjang yuswa urang sadana sehingga sasih maulid kapanggih deui urang sadana amin jeung moga-moga urang sana ku Allah dipaparian jembar rizki ku Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal kanggo bekal ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala panginten sakitu nu tiasa kacangkakeun karunya kadendengan kula mah mengingat menimbang memutuskan kulantaran geuting hidup meletup hingga ayeuna ya sakit itu baca cekap sakit itu moga-moga di alat cekap di alat manfaat kurang sadayana atuh kirang langkuna nyuhun kaum dihapunten ieu nya kusadayana tuh kaula hiji atuh aki-aki ieu sage uyuhan sakitu ge aki-aki atuh uyuhan sage ke areta mah nyiar nu ngorak kiblak moral sakitu nu kabihatur ditutup ku akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.